Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Rundayan Wanci Janari. Ayeuna bagian anu ka 5 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupakeun karangan ti Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewuh laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Rundayan Malati Wanci Janari bagian anu ka 5. Kumaha salajengna? Sor cekopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Di mana ari si Dirga, Pak? Abdi aya peryogi ka manehna? Ceuk Neng Ririn nanyakeun Jang Dirga. Dirga? Kapan Dirga mah? Tos dipecat Neng, tos aya kana 2 sasina mah. Barang ngadengi jawaban kitu ti Pak Umar, anda gebeg deh. Neng Ririn kacida ngagebegna. Beungeutna dumadakan robah siga sedih tur nanggung rasa kaduhung. Antukna nu aya ukur ambek nyedek tanaga midak. Pak Umar jadi sasaran. Maklum ari jelema beunghar mah sok kongang sanajan kasalahan aya di dirina oge. Dipecat? Kunaon make dipecat sagala? Bapa nu mecatna? Cek Neng Ririn semu nyentak. Tapi dibalik eta paromanana badis sigarek ceuri. Sanes Neng, aduh teu pisan-pisan bapa mah wantun mecat Jang Dirga. Manggawe taroskeun ka Pak Mahmud, eta bagianana Neng. Aya naon kitu Neng? Gancang, panggil Pak Mahmud da ka dieu. Enggal Pak. Atuh daek teu daek, najan diparentah ku budak kamari sore paribasana. Tapi dumasar eta mah anak anu boga perusahaan. Akhirna bari jeung teu ngarti oge, Pak Umar gancang ngagerwan Pak Mahmud ngaliwatan telepon kantor. Teu patililah torojol Pak Mahmud norojol datang. Kasampak teh Neng Ririn geus keur tulak cangkeng di barung ku Budi Parangi anu kacau. Wilujeng Zumping Neng, bade aya pikerseuh naon manawi Neng?
Tanya Pak Mahmud semu gugup. Ari bapak kunaon mecat si Dirga? Naon masalahna Pak? Ditanya gitu, Pak Mahmud sarua jadi bingung. Sabab tarati biasana Neng Ririn ilu biung karena masalah karyawan. Upami masalah nama anjeunna teh telat lebet damel Neng. Piraku lebet damel 1:30. Leuheung basa lamun kasebatna karyawan lami kapanan terang nyalira. Jang Dirga teh damel naoge nembe 2 dinten Neng. Emangna ku bapak teu ditaroskeun heula kitu alasanana pangna telat? Cek Neng Ririn beki ambak. Henteu Neng. Ongko ajeuna oge teu nyariosna naon deui. Yeuh Pak, bilih bapak hoyong terang mah. Pangna Dirga telat sote, manehna geus nulungan heula abdi. Waktos kacilakaan nalika mobil nabrak trotoar. Dugi ka manehna nganter heula ka rumah sakit. Teras ngajajabkeun abdi karorompok. Cobi pamit teu aya si Dirga mah. Sareatna abdi ayeuna panginten tos dikubur. Wayahna pilarian si Dirga dugi ka pendak deui. Piwarang lebat deui damal di dieu. Sanggeus ngadenge kitu, Pak Mahmud jadi colohok campur bingung. Kusabab duka kudu ka mana neangan Jang Dirga. Sedengkeun lamun nepi ka mungpang dirina sorangan nu bakal jadi korbanna. Bisa jadi mehna bakal dipecat. Red Pak Mahmud ngareret ka Pak Umar anu sarua keur ngahuleng. Kumaha atuh ieu Pak, tulungan kuring Pak. Ceuk Pak Mahmud ka Pak Umar. Dina pada eta Neng Ririn pok tumanya. Pak Umar, le bapak terang teu di mana alamat kontrakan si Dirga? Terang mah henteu Neng. Nanging aya ari alamat nama. Di dinya tah palihan kedep. Tembal Pak Umar. Hayu, enggal anteur abdi ayeuna keneh. Urang tepangan si Dirga. Pentan Neng Ririn. Sedengkeun pikeun Pak Umar, manehna teu bisa baha. Dina dangat harita keneh, harita duanana laju arindit. Di kantor naik mobil, nyemprung ke arah kedep. Sementara Pak Mahmud, manehna narik napas rada ngemplong, dumeh asa disalametkeun ku Pak Umar. Hampir-hampiran aing cilaka. Untung aya Pak Umar, sial. Ari sugan lain kitu jujutanana teh aduh. Gerenang Pak Mahmud bari ngaleos nuju ka ruanganana deui. Kira-kira tabuh hiji beurang, Pak Umar jeung Neng Ririn nepi ka tujuanana. Sanggeus samehna nanyakeun heula di parapatan kedep. Di dinya di pakarangan Imah Haji Riman, mobil sedan warna biru diparkirkeun. Neng Ririn gancang turun dituturkeun ku Pak Umar nu tadi nyetiran mobil. Kabeneran harita di warung Haji Riman keur laladang nalika aya wanoja geulis nanyakeun Jang Dirga. Punten Pak, bade ngiring tumaros. Mangga. Rek nanya naon ya Neng? Tembal Haji Riman. Bahasana Sunda campur jeung logat Batawi. Mau nanyakeun Dirga Pak. Apa leres Dirga teh cicingnya di sini Pak? Iya bener Neng. Tapi wayah kieu mah dia suka pergi ke proyek sama si Yanto Neng. Proyek? Nah proyek naon kitu Pak? Eta proyek rumahan. Kan dia mah kerja di proyek. Emang Neng ini siapa? Dari mana? Nami saya Ririn, temannya Pak. Ini supir saya Pak Umar dari Wanaherang. Cek Neng Ririn bari tuluy diuk dina bangku kai. Beungeutna dumadakan alum, hatena ngarasa sedih lain memeusan. Dume ngarasa gede dosa ka Jang Dirga. Nenjok kitu Pak Umar gancang ngalelemun Neng Ririn bari tuluy nanya ka Haji Riman.
sing tenang heula Neng, insya Allah ke oge aya gerak papendak sareng Jang Dirga. Ke ari mulang ti proyekna sok tabu sabaraha kira-kira nakong haji? Jam 5 biasana, dia mah baru nyampe sini. Aya naon kitu Jang? Iya aya kapriogian sakedi kong. Cek Pak Umar bari ngagerendeng. Aduh, kumaha atunya? Duh. Lamun ditungguan karek oge jam 1 ieu teh lila kene ka jam 5. Gerendengna Pak Umar tuluy red ngareret ka Neng Ririn. Oh, kieu wae atuh Neng. Kumaha mun enjing ka dieu deui tabu 5. Kanggo ayeuna mah nitip saur we heula atuh kanu gaduh warung ieu. Cek Pak Umar mere bongbolongan ka Neng Ririn. Antukna sanajan bari handeueul jeung berat hate oge. Akhirna Neng Ririn nurut kana bongbolongan ti Pak Umar. Saterusna sanggeus talata ka hajiriman yen isuk sore jam 5 rek datang deui. Duanana laju baralik deui nuju ka Wanaherang. Dina sajeroning perjalananana nalika mobil sedan biru nyemprung maju, Neng Ririn anu diuk na kursi tukang hatena galecok. Hampura abdi ga rumasa geus ngadoreksakeun ka Dirga. Abdi ngaku salah. Ieu sakabeh gara-gara abdi. Kitu galecokna Neng Ririn dibarung ku rasa salah. Kacabati eta dirina teu mungkir. Salila 2 bulan di Singapura hatena teu oleh cumantel wae ka Jang Dirga. Sanajan geus diupayakeun pikeun mopohokeun. Tapi nu aya kalah kabeuki angot mahabu. Sono hayang paamprov padahal kabogoh ge lain. Dalah wawu oge karek sakedeung tapi duga kunaon. Dirina ngarasa tentrem lamun seug padeukeut jeung Jang Dirga. Najan dina kanyatanana kungsi pasea. Tapi eta mah nimbulkeun rasa ka sono anu nataku. Di satengahing perjalanan nalika mobil geus deukeut ka simpang Wanaherang. Pak, wayahna jajabkeun we abdi ka bumi. Abdi hoyong ngareureuh heula. Carioskeun we ka papa, abdi uwih kitu. Penta Neng Ririn. Sedangkan pikeun Pak Umar kapaksa teu bisa baha. Da bubuhan ka anak dunungan jaba sok kudu diturutkeun ka hayangna. Muhun mangga Neng mangga. Balon Pak Umar. Najan hatena mah kukulutus bari ngegas mobil nuju ka Bukit Sentul. Caturkeun di tempat sejen, tepatna di warung Haji Riman. Nalika Jang Dirga jeung Mang Yanto karek jol pisan daratang ti proyek. Datang-datang oge Haji Riman tuluy nyarita ka Jang Dirga. Dirga, tadi ada awewe geulis pisan neangan kamu ka dieu. Saha kitu Kong? Urang mana katanya Kong? Tanya Jang Dirga semu kaget. Kusabab dirina geus teu nginget-nginget deui ka Neng Ririn. Namanya Ririn. Kadieuna jeung supirna tadi teh nitip saur ka gua. Besok cenah jam 5-an rek kadarieu deui. Lu tunggu aja katanya. Hah, Ririn? Buah-buah. Si Ririn anak direktur kantor driver teh ya meureun. Narek aya naon cenah. Dasar teh boga salah deui aing mah. Palang siang rek aya gara-gara deui ieu mah. Kerendang Jang Dirga bari gigisi. Orang mana Kong cenah? Ciri-cirina kumaha Kong? Urang Wanaherang. Ciri-cirina buukna rada perang, geulis pokona magah. Duh, meni bahenol. Kabogoh lain gah? Cek Haji Riman. Lain Kong, babaturan eta mah. Walon Jang Dirga di barung kudag digdug jajantungna ratug tutunggulan.
Nyantos atunya kong nuhun kana wartana. Keun we lah kumaha isuk we ari purun di tepungan upami henteu nya moal meureun. Kitu pungkasna Jang Dirga. Manehna tuluy ngoloyor ka kontrakan, rek tuluy bebersih kulantaran geus dur magrib jaba awakna karasaeun asa bayeungyang. Dina peuting eta Jang Dirga jadi guling gasahan. Panona hese pisan diajak sare, alatan pikiranna cuscos kanu lain-lain. Dirina ngabayangkeun kajadian anu teu dipiharep. Rek kumaha teuing mun aing nepi ka dilaporkeun gara-gara manjur bajuna ku Cikopi. Cilaka 12 kaya kieu mah. Kumaha atunya tepungan ulahnya ke isu. Ari henteu ditepungan aing pasti diudag-udag wae. Salagi can beunang mah meureun. Tapi kumaha behna we lah. Teuing lah hayang nyaho rek disangareupan we supaya tereh peren sakabehna. Kitu akhirna Jang Dirga nekat rek ngadaguan Neng Ririn datang ka kontrakanana. Peuting harita kajadianna teh jauh beda jeung Neng Ririn. Dina luhur dipan empuk manehna teh bisaeun sare da bubuhan pikiranna ingeteun wae ka Jang Dirga. Malahan mah tina juru panonna katempo ngeclak cai herang sagede ibun maseuhan bantalna. Para wargi sadayana gancangna carita tarati biasana panon poe isuk-isuk harita teu nembongkeun diri alatan katutupan ku mega hideung anu pacampur jeung kotorna hawa kota. Sedengkeun suara mesin pabrik teu pernah eureun-eureun dipaksa hirup sapanjang waktu najan nu digarawena geus ngaleh-leh carapeun. Pabaliutna karyawan pabrik jadi pamandangan unggal poe ti isuk jedur nepi ka sore jeder teu boleh satuhu najan kapaksa satia alatan kadorong ku pangabutuh pangupa jiwa. Waktu harita Jang Dirga masih kena diuk dina bangku kayu warungna Haji Riman. Bari udud samsu nu tinggal sapotong deui. "Ga, rek gawe moal poe ga?" tanya Mang Yanto. Lumeh nempo Jang Dirga poe eta masih ga mendag mayong. "Arek Mang. Tapi keasa kedeung deui, ieu keur ngarepkeun laroko saeutik deui nyaah Mang." Temal Jang Dirga bari nyedot rokona. Sabot keur kitu teu disangka-sangka torojol Neng Maya incuna Haji Riman datang nyuguhan pisang goreng manis sapiring. Mangga Kang, ieu pisang gorengna lumayan Kang goreng cangopi. Cek Neng Maya bari imut meuni kareueut naker. Nuhun Mai ditampinya. Kitu cek Jang Dirga bari belem ngahuapkeun cau goreng. Kitu di Mang Yanto mehna oge ngilu ngadahar bari pok ngomong. Bedanya ari aya nu kasep mah sok ngaradak loba awe nganturan kieu. Jang Dirga ukur mesem sedengkeun Neng Maya semu ngabalieur bareureum pipina. Mai, akang pamit heulanya bari damal bilih kasiangan ongko. Cek Jang Dirga ka Neng Maya anu aya di sagigireunana. Muhun mangga Kang. Awas hati-hati di jalan Kang. Walau Neng Maya anu akrab geus aya kana sabulana jeung Jang Dirga. Memang bener cek Mang Yanto ti saprak aya Jang Dirga di kontrakanana mindeng pisan. Loba wanoja nu daratang bari sok rebo barang bawa ngahajakeun nganteran ka Jang Dirga. Maklum salila 2 bulan di dinya Jang Dirga loba kawawuhanana khususna ka kaum hawa. Saterusna
Jang Dirga jeung Mang Yanto laju arindit rek muru ka proyekna anu aya di Kalapanunggal. Sapanjang poe dina digawena Jang Dirga kurang sumanget, maklum pikiranna. Dangat harita mah keur pabaliut alatan mikiran Neng Ririn anu rek datang nepungan dirina engke sore. Dina pada eta Mang Yanto kadenge cumarita. Lah ulah pati di pikiran teuing nu bakal datang mah bisi malah kagering ke. Aluk si brang-brangkeun we supaya pikiran teu pakusut teuing gah. Jujur Mang, kuring marada kapok ya teh ku kejadian 2 bulan ka tukang. Sok bisi kaulang deui. Maklum kapan manehna mah jalma beungar, bisa wae meureun nyelakakeun ka batur mah. Tapi hari cek mamang mah moal geraga, insya Allah gerak. Tapi raku teuing, ayo wae nungtut. Hari barang geus digantian mah, sing tenang pikir nawe buat teuing nyamperkeun soterek mere milik ka manehga. Cek Mang Yanto ngababaraha hate Jang Dirga supaya hatena tentrem. Ya mudah-mudahan mah ulah aya nanaon atuh Mang. Hamburannya Mang, engke mah kuring rek mulang ti heula meureun nya. Da bisi teu nyampak ari ti dieuna buri teuing mah. Teu nanaon ga, sok we da satrina oge rek dititah balik ti heula maneh teh ku mamang ge. Cek Mang Yanto bari neplok-neplokeun adukan kana bata. Gancangna carita nalika dur asar datang, Jang Dirga gura-giru balik ti heula ti pagaweanana. Sanggeus ngalaksanakeun heula kawajiban 4 rakaat. Ngahaja balikna rada beurang keneh supaya nepi ka kontrakanana bisa datang tabuh 4 tabuh 5. Untungna poe harita mah angkot anu ditumpakanana teu kapegat macet. Jadi dina perjalananana teu pati lila teuing. Nalika jrut turun di parapatan kedep, jajantung Jang Dirga ngarada karatug tutunggulan. Hate pating sareblak siga nu mere ilapat yen bakal kajadian anu teu dipiharep. Sateka pola Jang Dirga ngusahakeun nenangkeun diri supaya kayaan bisa dikadalikeun. Harita dina mangsa leumpangna karek 100 meteran. Hiji mobil sedan warna biru majuna laun bari nyisi. Saterusna reg mobil sedan biru teh eureun pas pisan hareupeun Jang Dirga anu keur leumpang ngalengoy. Reg Jang Dirga ngeureunkeun lengkahna. Panonna neuteup ka saurang wanoja geulis anu karek kaluar tina panto mobil sedan. Meunang sawatara waktu mah dua nonoman ngadon silih pencrong. Aya geter rasa nu beda nyariara kana hatena masing-masing. Rasa eta lain rasa nu biasa, tapi rasa endah jeung bagja dumeh bisa patepung sanggeus 2 bulan paturai. Buuk perangna Neng Ririn katempong nyelebet katiup angin, nyebarkeun seungit ngadalingding kabawa ku angin. Sorot panonna ngagambarkeun rasa suka ati. Najan aya rasa sedih kaduhung nyelap dina sanubarina dumeh geus ngalakukeun kasalahan ka Jang Dirga. Tina bibir endahna Neng Ririn kaluar kecap, Kang Dirga tos di mana? Kitu pokna Neng Ririn dibarung ku carinakdak. Neng, ieu laras Ririn. Cek Jang Dirga semu ngageleter. Muhun, ieu abdi Ririn Kang. Tos silap atawa kumaha ka abdi Kang? Walau Neng Ririn bari nahan picerikeun. Henteu ari hilap mah, nanging bilih lepat. Sareng saha kitu ka dieu Neng? Ari dinten mangkukna laras Neng anu naroskeun abdi ka Haji Riman. Muhun leres, abdi sareng Pak Umar. Namung ayeuna mah abdi nyalira beraya peryogi ka Akang. Aya peryogi naon kitu Neng? Asal ruas kieu. Perkawis acuk teh pangintennya.
Perkawis acuk teh pangintennya. Upami perkawis eta mah da tos dibayar ka Pak Umar. Namun dicicil da nya kitu abdi buburuh di proyek kakiatanana. Jaba alit deh upahna oge. Cek Jang Dirga sajujurna tayano disumput salindungkeun. Da memang kitu kanyataanana. Tapi pikeun Neng Ririn waktu ngadenge jawaban kitu ti Jang Dirga, mun kongang mah asa hayang ngagabrug bari ngajerit serta mentah hampura. Tapi dumasar masih keneh ngajaga sikap bari jeung lain kakabogo. Antuk nangan ukur cimata nu kaluar rancucud maseuhan pipina. Sanes eta ga, sanes masalah baju. Tapi pamitiasa ngiring we heula jeung abdi ayeuna. Kumargi aya carioskeunun. Cek Neng Ririn bari nahan perasaan. Ngiring ka mana? Bade nyarios naon kitu Neng? Kewe nyariosna oge di ditu. Ayeuna mah wayahna we ngiring heula sareng abdi Kang. Jang Dirga harita teu langsung nyaluyuan. Tapi malah neuteup heula Neng Ririn siga keur ngayakinkeun yen Neng Ririn teu keur ngaheureuyan. Satuluyna kulantaran dibarung ku rasa panasaran antukna Jang Dirga nya tujuan. Nya mangga atuh. Tapi ulah tebih-tebih teuing. Kumargi bisi peutingeun manten uihna. Bilih tuang rama bendu ongko. Engke malah Ririn disangka dicanda kabur ku akang. Nya moal atuh Kang. Da papa sareng mamah mah tramilarian kajaba lamun tos aya 2 dintenna teu uwi-uwi. Kitu cek Neng Ririn. Maklum manehna mah anak jalma beunghar anu sapopoena ukur diurus ku pembantu. Sedangkan indung bapana mah pada sibuk ngurus wae pagawean masing-masing. Satuluyna sanggeus sapuk kitu mah. Duanana laju arindit numpak mobil ngajugjug ke arah Cibinong. Mobil sedan warna biru lajuna nyemprung di antara baranangna lampu kota. Disupiran ku saurang wanoja geulis sulap selip norobos hiruk pikukna kendaraan anu pasuliwer. Nalika jog-anjog ka jalan Mayor Oking, sedan biru laju sup ka tempat parkir di buruan hiji kape nu aya di kawasan Cibinong. Ga, ngobrolna cuang di dieu we, yuk. Bari ngopi. Cek Neng Ririn ngajak turun ka Jang Dirga nu diuk di sagigireunana. Moal isin kitu Rin. Kapan abdi mah anggoran oge butut coba witi proyek ieu teh. Temal Jang Dirga, manehna kasieun sok bisi Neng Ririn eraeun pedah papakean dirina mah sakitu buktina. Moal atuh Kang. Hayu enggal Kang. Raos ongko dilebet mah bari ngadem. Kitu pokna Neng Ririn. Bari nuyun Jang Dirga diajak ka jero kape. Sanggeus aya di jero, duanana tuluy diuk dina kursi di beh pojok. Ngahaja Neng Ririn milih tempat eta supaya teu pati rame teuing ku pangunjung anu ngawarangkong. Tepati lila saurang palayan kape datang mawa 2 gelas kopi tiis pesanan tadi sama Dario. Silakan Mbah, selamat menikmati. Cek si pelayan kape kadua tamuna. Saterusna Neng Ririn diukna ngageser meni parendeng. Atuh puguh we Jang Dirga jadi samar pola nalika paantal jeung nu geulis. Jantungna pating seredet surser kaluhur ka handap anu tengahna nyenud sekaligus hudang. Maklum sanajan loba wanoja anu neundeun harepan ka dirina, tapi karek danget eta pisan perasaanana bisa beda jeung kanu sejen. Rin, ieu teh bade aya carioskeun naon kitu. Sok enggal geura nyarios supados hati akang ngemplong. Cek Jang Dirga ngamitian tumanya. Ga samemehna abdi nyarios anu sanes. Abdi nyuhunkeun dihapunten. Lamun mah kalakuan abdi kapungkur tos ngajantankeun raheut manah.
sakadapan jang dirga neuteup Neng Ririn dumesa tadi nama panyangkana Neng Ririn teh rek nyieun dirina susah deui. Tapi kanyataanana tetela jauh jeung sangkaanana. Hate jang dirga tuluy ngemplong kusabab ceuk pikirna. Mana Neng Ririn ngomong kitu oge, dirina moal ditungtut deui anu macem-macem. Tapi nalika Neng Ririn rek nuluykeun di obrolanana, teu kanyahoan ti pantok HP luar. No atuh. Ari ujug-ujug. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.